mual bisa aya anu nabrak karena takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kuku bahage mual bisa ngarobah karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya bersyariat doang talamun urang inget kadinya tuh geus takdir eta budak tabrakan cak aing ge tadi si budak rarasan aing bakal tabrakan tak budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu. Itu bisa kita tetap emang geus didinya meureun ajalna. Kajian kuku mah ge. Mun teu bisa kokoseran indungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh. Lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah. Tetep bae teu bisa. Ka geus takdir ti ditudak kos kitu. Ya aing sebenarnya mah mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya beke. Gara-gara aing ngaju cicing didinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qodona ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah maning bersyukur ngelanjutkeun lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Ku Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede. Kalayan mujizat Kangjeng Nabi Shalih pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh teu kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Atuh masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Shalih. Nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazarwata kul fi adillahi wala tamassuha bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman. Kapanasan kaum-kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh. Atuh aya nanti pamarentah kacau balau negara. Ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon dihandapeun tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha ku ari nu deuk pilkada. Deuk jadi DPR baheula mah di tanggal kayu teh Kuntilanak ku ari mah gambar kiai. Tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jata mah Kuntilanak lalakina ieu. Dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kaujanan kaanginan make udeng-udeng deui kiaina ge jeung Habib sarua hanya untuk sebuah kepentingan masalah sih jeung nya aing mah teman gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon atuh aing mah maksudna ge lain deuk naon dengan duit kitu udah loba omong nya ge macem-macem bae masing-masing bae sih. Sok aja tegar gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pemunduhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi Shalih kade ieu onta teh kudu dijaga diantep sadaekna nyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul
isu giliran masyarakat yang masyarakatnya moal ngaganggu lantaran ieu mah onta mukjizat susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Saleh cek Kangjeng Nabi Saleh lamun diganggu awae supaya lakum mazabun alim bakal kadatangan siksa kate cek Kangjeng Nabi Saleh punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang ka kaula bogo ka kaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ningga karek ngabunuh eta leuwih teh eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ieu asalnya nama dibere pameulina bae sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta Saleh bahkan Kangjeng Nabi Saleh nage siap untuk dieksekusi pohar Ki Kudar maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh dipanggil dijeburkeun ka penjara digebuskeun ka penjara masyarakat teh diembargo ku pemerintahan sorangan roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadome hasud lantaran Kangjeng Nabi Saleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang midu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi Saleh perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi ditarangkepan jelema bahkan isu nu santer Nabi Salehna akan dibunuh ya Allah akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh aya 4.000 manusia deres mah deres ya deres tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh 4.000 manusia tetap nyada maka junting di kuku mah age iman bae bunuh masalah geus pokona nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah wah loba nu dibunuhan masyarakat jadi horeng tiba heula lalakon gos kitu kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuhna onta Kangjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar udang kunyana onta sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang kupat kabit langsung tublas kencit ku Ki Kudar baiklah onta anaknya dikejar tetapi
tapi anaknya dikejar lompat ka mana lompat ka gunung. Begitu lompat ka gunung lompat ka batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ka jero. Sanggeus asup ka jero nutup deh plak asup ka jero eta. Anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta. Ialah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh. Geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman. Mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah. Urang muka Quran kaget, Quran ka mana hurufna? Dibukaan kurang teu aya, neangan deui ka lamari. Buka deh saya kaget nanyakeun ka tatangga nyokot kurang teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim. Tinggal aya jelema anu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran. Tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu tah. Nu talar bangsa kula tu birbil falak binas, anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit. Iqra lam yakunil hese. Eta mah pabeulit biasa. Sanajan ini tuh watini ge pabeulit. Watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ngacak teh budak. Geus, atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota. Tinggal cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka diblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin atuh kadang tak katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah. Ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ayeuna kaum Samud teh marencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak perintahan pangeran untuk kuduna dirawat dimulai diamankeun endahan dibuang kawarahna kaum Samud teh luar biasa terpercaya kana karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nu cak sia cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun ayo in kunta minal mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb Cekangjeng Nabi Isa, cekangjeng Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka tilu poe deui bakal datang siksa. Saleh lalu bawa ngomong kuari bae
hari jatah 3 poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cek Kangjeng Nabi Saleh tetep bae pan kaula mah utusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun teu aya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cek kaula deuk dikumahakeun kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deuleu bae isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu fil yaumil salis iswadat hidung tah geus poean katilu hidung poean kaopat kakarak turun siksa delekeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami dina sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan wahai Saleh mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya dik disiksa cek Gusti Allah ku aing bakawarah ye manusia kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina didinya eureun di Palestina cicing lamun geus datang ka Ramlah Palestina maneh berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestina di Palestina sapoe 2 poe berangkat ke Suriah Kangjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kere wah jelema nu iman bebeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestina di dieu teh tah aya kobah 3 nagara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestina kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamarana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum bae jadi berjamaah kabehan ieu mah bakal babe mah deuk disiksa leh sok lalamunan teh sok hantem-hanteman amat leh teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat aya sabodo atuh deuk berangkat mah kami nadahan di dieu siksa yang nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh we gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Saleh ka Palestina lempang dirinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ya pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah lain setik waktu datang ka isukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh silih tunjuk beungeut sia koneng sia ge koneng emang aing koneng ngaca tuh itu koneng jika koneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Soleh ya
sekarang aja omongan ngeceknya itu nepayan ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias kieu. Tapi jangan percayalah orang. Ulah wakal anu lo kepercaya. Kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Saleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh. Berarti jadi siksa ka jeung kumaha ge. Kangjeng Nabi Saleh kan geus indit jeung nu iman. Masyaallah. Poean kadua bareng kulit manusia silih tunjuk sia beureum bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae kitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda Gulawaka iman atuh. Tunggu sapoe deui. Cek Soleh teh sapoe deui. Gulawaka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh. Atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang. Solehna bakal dibunuh ku urang. Adapun urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba. Jatuh urang lah sapira siksa meureunanan. Paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih. Penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah karena iman bener Dato iya bener ulah datang ke iman atuh padahal hate mah kabeh eta masyarakat ieu bener kajian hukumage soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa iya bener Soleh iya kumaha tuh iya orang siap apa disiksa apa iman bae ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Soleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ke PK4 mulai oyag-oyagan taneuh Woi, aya lininya, bener. Lini, urang ke mana ya? Tahan, lini sakira iyo. Di luhur galedeg. Wow, tak hidung. Jeku. Bedug dah mah ge, kos kitu mah. Ilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkan ku orang-orang kakarak aya galedeg hiji dur bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan kadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang gugus ya Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya tuh ku Allah digedog-gedog we terus kadieureunkeun kadigedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah brodadadadad das galedeg sing cilegar teh pluk kuari mah jelema nu hurup saurang-urang can kabeh ngusruh numan takfa khazat umur rajfatu fasbahu fi darihim jasimin maka Allah nyiksa ngeunaan ka kaum samud rajfatu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo
lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di ditu gempa keur kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan dirinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina delongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nu ku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras bisa dibayangkeun ku urang Masya Allah karim ialah fa'akhazat umur rajfatu diabadikan di Al-Quranul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh ialah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belah ka kiri non gitu ka utara dirinya ka Palaya Madain nah dirinya ge sarua kaya gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud ialah Al-Quran fa'akhazat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek midas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suara na doang ge urang kudu pae ku dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae teteh suara kos gitu misteri teteh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita teteh kapan cek urang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh berarti dek disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa gerak keluar ti dieu lantaran dieu teh deuk disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung keluar eta ngabejaan entak sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap linian luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina
bergelimpangan tapak deku mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya setik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih. Anu ti penting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah. Aya keneh nu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang. Di berbagai sektor korupsi, di berbagai daerah pemalingan, di berbagai penjuru pemabokan, di berbagai daerah perzinahan, ieu kan ngaranna ngundang tsunami, ngundang siksa. Geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai, teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim, di mana bae kuari mah mabok, zina, maling, korupsi. Pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil deus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae kunyana angkot dipaling, truk dipaling. Ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan. Urang ada yang nu maling ngeri kuari mah. Kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pesto pan kuari. Ieu jadi negara naon di urang teh? Masyaallah karim. Lamun jana ngomong, "Hei, sia kunaon maling bae?" Ulah loba ngomong. Ya, urang mah maling sakieu. Teu di luhur miliaran. Oke nyawa cakna teh aing maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh diku kumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta eta jeung beregan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu. Kanjeng Nabi Saleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah. Idina ku Gusti Allah tita berangkat dari ka Yordan tita ningali kayaan umatna. Jeung tita cara ricing deui eta masa kadar menghindar tina siksa doang. Maka Kanjeng Nabi Saleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh itu siti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket ya antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya ada Israel Mesir itu mah negara kuno tempel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah urang ieu
mah jadi ke negara hanya kalau mah hiji bae Mesir lah itu Israel Suriah Sam baru eta negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya nu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya nu ngagoler aya nu nangkarat aya nu nangkup aya anu diuk aya nu woker ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi Saleh kadunya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Saleh ti kaum nagola cek Kangjeng Nabi Saleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Saleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas nyata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa kuwi teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh teu hayang tresep kana nasehat akibatna disiksa model karana gitulah Kangjeng Nabi Saleh nyarita diabadikeun dina Al-Qur'an sehingga urang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Saleh barang ngadenge caritaan Kangjeng Nabi Saleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Saleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Saleh yani kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Saleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargol nyana keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Saleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doa gua ada cing jeleger deui sakumaha tadi teh pada jang sorangan doa wah sebabnya bertanya-tanya kos kumaha siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya kieu isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Saleh jaing ge teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah
si jelegan tubang wah goyang di anak berapa tinggal kiar gol nu keraya di tanah haram Mekahnya nanga denge bahwain negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh tah urang mah make padahal mah nah naon urang masuk make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang cep inget kadinya tuh geus takdir eta budak tabrakan cak aing ge tadi teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun teu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu teu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajen kukumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditunda kos kitu ya aing sebenarnya mamun baheula na teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke gara-gara aing ngaji cicing di dinya ka baheula teh deuk diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada nanti ditutulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan urang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleuk bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang memajikan ka dia sia ku aing di pandian gari-gari apa naon ge ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian ku urang diuyap geus buukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulem wah ya kan kumaha ieu membukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah di ais urang memajikan urang aju urang eta kuari digosok sat panpak ieu berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe pamulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina kan dek gelis kumaha atuh bedak keli tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu deuleu kolot baheula meuli di pasar kemis anu baruleut teh eta di caian eta nu hebat mah tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baruleut teh datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna teas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pake badut cincin eta lamun ku ari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh eta baheula mah aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya
Tidak kerobas ya. Ngan rada deres bae kudu rada aya Luis ya ye. Baik digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing lamun mama wasiat teh teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawakeun kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha. Saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah. Ih saya rada Luis bari mah. Tetep urang nu ngurusan atuh. Diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek, geus aing meuli kunaon bude jasa ieu. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu. Masya Allah Karim. Nah iyalah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa nagarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga. Wow, Gus Darku nyana ngacerit anu luar biasa. Bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh. Datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sieun. Mulai wer wah naon ieu cek nya ieu mulai goyang-goyang ih kieu mun si goyang kieu naon ieu meureun nya siksana ieu kos kieu meureun kos kieu teh sabaraha wah di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendekan yang Nabi begitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler, ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri, tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh. Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi. Lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi. Stop. Handapkeun tangkal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cek dia hadena cenah urang ieu. Henteu aplen di mun didinya aplen bakal disiksa deui bae. Mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dieu. Ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu. Ulang hayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha. Gampang bae Allah mandek nyeun tsunami. Sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah. Wah disemprotkeun tae na tsunami nya nang. Allah babakawasa nyeun tsunami tina susu. Ya Allah ya Rabbi. Selesai Gusti Allah ngabeberah Kanjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kanjeng Nabi Lut alaihi salam. Di Yordania di dia Palestina
di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kangjeng Nabi Lut. Jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan hari ieu mah di dieu. Nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut. Ke kurang lanjutkan minggu hareup. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmad ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal ghairuhu lan lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam. Walam yathbut li bashari hadza lan ora tetep kadhe ki bashar hadza ikila bashar sohbatu para rewangan na Rasulillah sumertane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah kana satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubudha ketemen dan pupuskeun Kanjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki bashar iku kan cilik. Boleh ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul su'in iku wong lanang kang lain paus tutup ya qaul walau nudawa wa tazabai nudawa kana khatimatu su'in. Anak pepugasan ki bashar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka Sayyidina Ali moga nilar penuh sepelanu saking Ali painam kesatune kalakuan iku lama balaghu samang-samang satu magawe ngali opanam satune bashar wabah iku nyemelawa bashar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas. Bila maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlahu. Ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya bashar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal bashar. Istajaballahu ta'ala maka membadanan sepuluh ta'ala doa alihin ing doa Sayyidina Ali fihi ing dalam bashar. Wa kanat lahu akbaru sunlana iku tetep gaduh bashar pepirang caritaan kang ala pijani bi alim dalam rasulullah wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking kabeh. Qala Ibnu Dawya wa jazaba Ibnu Dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya bashar saghira ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena saghira Allahumma ingakale ya kan nastaqibu kang anda ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyar lan ngalagu ya ing kurang syiran alati tahijukan ngahudang-hudang ya asyar al-ahsan ing pirang-pirang ka priatif wa tabkilan nangis wa nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan teu benas malam-malam nangis apa anasu manusia. Ceritakeun seorang manusia nu biadab ki Bashar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yasbut cenah li Bashar hadza suhbatun ma Rasulillah ki Bashar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basharun sugir nya nama leutik bari gaya ditunya di Suriah Bashar Asad diberi nurutan ieu nya nama negara teh negara atuh penuh kunon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno. Urang makan negara urang anyar.
termasuk Amerikanya anyar ieu negara baheula boga sejarah di negara teh pohara. Jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat ngana mah golu cek ulama basar di akhir umurna pikun jeung nyana mah jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimat su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa alhib aqlahu. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi du'a alin fi ijabah Gusti Allah. Ye umurna panjang. Nomor kedua edan leungit akal. Tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan ya Allah. Kanat lahu akhbar sufi jadi bi Ali wa sahab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokoknya mah geus walah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui ge tah sia eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas sakitu beureun kan teu bagus. Deweukeun mal kebal ge jadi sampah masyarakat. Asana kurang pati teleb mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun kitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok bakidat ummuhuma aqlahuma sok kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji suku sokna eta sok jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sotrais tah ieu sarua ieu sok kana ieu. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis mana nyanyianana ke minggu hari. Warwiya wallahu a'lam bissawab.